Sadaya sadayana Wilujeng Enjing pendak deui sareng sim abdi Nyai Mia. Di video kali ini Nyai akan menceritakan tentang muharaman. Lamun di Nyai mah disebatna teh ngabuku tahun baraya. Jadi acara ngabuku tahun teh didamelna di tiap RT baraya. Nyai ari ngabuku tahun teh naon? Ngabuku tahun teh urang teh syukuran hasil bumi nya sarupaning bung-buahan. Pokona nama hasil ti bumi teh digarantungkeun baraya. Katut ka parabot dapurna oge aya nya utami nama ajang silaturahmi oge baraya. Kadang-kadang sa RT ge kan sok jarang kempel ari sanes dinu hajat mah. Lanjut cerita, urang teh doa bersama heula baraya. Beres doa bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, aki-aki, teteh-teteh, murang kalina oge aya. Paheula-heula ngarontok anu digantungkeun baraya. Pokona siapa cepat dia dapat. Tuh tingali meni ramenya baraya. Aya nu kenging lauk, aya nu kenging lalab rumah, aya nu kenging parabot dapur, aya nu kenging buah-buahanana. Pokona nama resep baraya. Kebahagiaan teh teu bisa diungkapkeun ku kata-kata. Pokona mah betahna cicing di lembur teh kitu baraya. Wargana masih keneh kompak, gotong royongna masih keneh kuat. Kan hiji hungkul baraya kakiranganana teh pami urang sakali wen teu kaumuman pasti sok diaromongkeun. Heuheuy dedeh leres teu baraya. Da ari nu kitu mah di mana-mana ge pasti aya. Komo pangkatan urang segala teu gaduh mah. Boro-boro nu goreng anu bener ogenan dikorehan kagorenganana. Hampura ieu mah realita. Lanjut cerita. Alhamdulillah Neng Pani ge kenging gayung. Pokona nama buat kita semua semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar dan berkah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nyai pamit, dadah.